Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamirsa nu mulia, di mana bae ayana paruwargi kaum dangu, urang tepang di dina acara obrau. Cek istilah budaknya bro, gimana ya obrau. Obrolan Kang Warsa. Dewa. Di warung dia. Damang Kang. Alhamdulillah. Tepang deui nya. Mohon. Kita waktu ieu ya. Panginten paruwargi kaum dangu mugia sadayana nuju sararehat aya dina ginanjar kaulijengan aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti surang duaan we ya. Di ieu tempat di warung. Tos janten kebiasaan lamun ngobrol ngariung ngawangkong pasti disarengan ku kopi sareng udud atau lebih rokok. Kebiasaan ari kebiasaan teh berarti geus jadi adat. Ari adat teh geus asup kana budaya. Tah pisaan mukananya. Pengalaman 25 tahun Jika nama gitu ongko jeung pengalaman kumangab nggak butuh. Jadi kebiasaan jadi ngebudaya ngan budaya ieu teh aya kekes kedap ari punten pawargi da obrol teh obrolan Kang Warsa jadi Kang Warsa nu kedah mesekna ieu teh mesek ari hartosna budaya teh naon salerosna teh budaya teh nya upami ditinggal Kang Dewanya mon budaya teh dua kata. Sakata tapi sebetulnya asalnya dua katanya budi daya budi sareng daya inti nama kila disimpulkan laku ahli-ahli sosial mah bahwa budaya itu segala hal anu didamel ku jalmi segala hal anu dijieun ku jelema gitu itu budayanya timimiti hal anu alit duwi ka anu agung ya asa buatan jelema eta disebut budaya upami hileud sanes budaya da sanes kenging jalmi nya lebih kaina teh aya jelema nu tiasa nyieun hileud gitu ngadamel hileud eta sanes budaya kecuali hileudan tah eta budaya upami hileudeun sanes budaya nya daeun eta mah sanes hileudeun mah kan panangan tapi sampean panyawat eta kekeongeun mun eta mah sanes budaya nya teu aya tapi kekeongan mah budaya kekeongan jeunnan nya untuk ayo kita budayakan ucing-ucingan budaya. Mana mah juga ucingan. Ucingan mah eta mah sifat jalmi. Sok nyana lauk. Nah, di mana aya dunungan cicing dina karak we. Kitu nya. Jadi kebiasaan eta napi anu dijieun ku jalmi. Anu didamel ku jalmi eta pasti lebet kana budaya. Selain budayanya ciptaan Allah kan, ciptaan Allah selain budaya. Misalnya anu buat ciptaan Allahnya langit, bumi dan lain sebagainya. Duit kaina teh aya jalmi anu tiasa ngadamel langit, kecuali langit. Nah, langit. Kemudian teh aya nu tiasa ngadamel bumi, sanes bumi bahasa Sunda nya. Bumi bahasa Sunda mah imah. Karena ku jalmi budaya. Tah jadi segala sesuatu anu didamel ku jalmi eta disebut budaya kabagi karena sababaraha halnya anu tiasa bentukna ide, tiasa anu bentukna fisik, tiasa anu bentukna lain sebagainya gitu. Contoh misalkan anu bentukna ide itu sesuatu anu sifatna masih kene abstrak nya. Can ngawujud nya, misalkan abdi bade ngadamel bumi itu budaya ya. Tapi masih dalam dunia ide nya teh acan ka naon teh ka diaktualisasikeun acan didamel eta bumi nya jangan damel bumi teh abdi butuh keusik butuh nanaon butuh ieu butuh itu ngawujud jadi bumi teh diadegeun eta ge budaya keneh budaya bentukna fisik gitu. Nah ieu hiji we garis urang garis bawahi urang benang merahan jeunan nyeun imah we heula kan atas jantan budaya ada bumi teh terus jantan budaya terus saya dina baheula mah ding rangkai sok di sagale pasangan bendera tiwu kalapa cau
eta teh ti dituna atapi memang budaya eta disebutna budaya naon eta budaya eta budaya jadi kieu di pasangan bendera merah putih misalkan ya salah sawiosna kan ingin memperlihatkan bahwa zaman Walanda ya kan di damana teh untuk menunjukkan bahwa kita itu memang punya wiwaha lah, punya naon teh kaluhungan lah, bangsa yang adiluhung. Maka ditempatkan di suhunan kan, leres untuk ditempelkeun na tembok kan, kerangkai kenehnya supaya nu sanes ningali ieu nu bogana Indonesia, orang Indonesia. Itu zaman Walanda itu teh nya. Zaman Walanda untuk menunjukkan bahwa kita punya rasa nasionalisme yang cukup tinggi gitu. Kemudian di pasangan cau walaupun sebetulnya upami di talungtik mahnya kalawan logis ya. Yang di pasangan cau teh salah sawiosna ketika sudah ada suhunan kan. Ya upami misalkan terus aya rangkai terus jadi rangkai misalnya lapar ya tinggal nyanakan teu kudu kahanap deui sebetulna mah kitu cau teh terus aya tiwu ya naon lain aya pare simbol walaupun upami secara simbolik bahwa itu adalah menunjukkan bahwa manusia itu teu bisa lepas tina hal-hal eta tina hal anu dipasangku anjeunna di dina suhunan bumi gitu teu bisa lepasnya. BKN ya istilah susuguh ya sebetulnya susuguh itu upami bahasana di bahasa awam kan ya di bahasa awam kan naon bedana misalkan kita nyuguhan ka akan nyuguhan ka tamu dengan misalkan imah nyuguh ka ieu ka makhluk halusnya ka goibnya ya sebetulnya upami dilipnya sami wae gitu kan sami wae dalam hal bentuk ngamulyakeun panginten tah ieu aya budaya anu antawis Islam. Ya budaya Sunda lah ya. Budaya Sunda. Aya budaya Sunda anu kontradiksi sareng keislaman. Upami sepengetahuan abdi nya deui ka ayeuna di talungtik teu acan aya. Karena aya istilah kieu Islam teh Sunda teh Islam. Hartosna anu namina budaya mah sebetulnya netral kan. Netral dia tiasa dieusian ku naon bae misalkan kieu ayeuna aya budaya bahasa misalkan kan bahasa itu budaya salah satu produk budaya kan tiasa dieusian naon wae bahasa tiasa lemes atau bisa ku bahasa anu ujung-ujung nama nimbulkeun pacengkadan kan misalnya kayak ngagibah nyamitna itu kan ku bahasa kan bahasanya dengan bahasa itu jadi salah kan tapi ketika misalkan aya bahasa anu digunakan disalahgunakan ya jadi nimbulkan fitnah eta sanes budayanya bahasana dan ketika muncul fitnah muncul pacengkadan gagibah itu sanes budaya ulah aya bahasa kieu budaya mana emang gagibah sanes budayanya itu bahasana ngan budaya eta tiasa digunakan kumaha wae siga peso kan tiasa diangoneuk tekan tahu tiasa diangoneuk tekan jempol misalkan jadi kumaha anu nganggona alat mah jadi budaya saya sareng alat oge berarti kieu mah kan buatan jalmi leres dama ku jalmi gitu. mohon berarti teu aya dus sebatna kontradiksi sareng keislaman pan budaya teh kebiasaan adat kebiasaan lebet kana budaya karena memang adat ieu dijieun ku jelema dijieun ku jalmi gitu kan salami panginten tidak non temeng partina keislaman nya sae pangintennya ya salah sawios we seueur pan anu adat-adat anu sebagian dulur urang mah disebutna teh bid'ah lajeng deui naon aya nu ngapirkeun anu ngamurtadkeun tapi da wih deui kana diri urang masing-masing beureunya kebiasaan ieu teh nya upami abdi nitenan kana kecap bid'ah urang titenan heula nya kecap bid'ah bid'ah itu kan nambihan atau nabi nyerangan ya tapi karena hal-hal anu tos dicontohkeun ku nabi misal kieu salat subuh teh 2 rakaat hiji oe bid'ah tah
data sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kan. Atau bakat tingku getol tambahan jadi 8 sholat subuh teh eta bid'ah. Upami misalkan selain itu saat subuh teh abi bade sasalaman sanes bid'ah eta mah. Dan setelah sholat mah kita tiasa naon bae atuh bebas atau sholat subuh akang tiasa teu misalkan ngentepan sajadah tiasa wae kahampangan tiasa kan? Biasa. Jadi di luar itu nya untuk bid'ah di luar itu mah upami misalkan nuju sholat subuh misalkan ya kedahna maos al-fatihah ditambahan misalkan kunaon ya tah itu disebut bid'ah nambihan hal-hal anu wajib atau napi di dalam rangkaian ibadah rangkaian ibadah upami di luar teh mah saat subuh umpamina tadi teh ngentepan sajadah sasalaman ngadoa nganong ieu mah dina budaya ya jeunan jelema tara bedug empli masjid bid'ah padahal eta di luar sholatnya berarti teu bid'ah tuh ya teu bid'ah ada walaupun misalkan tidak dicontohkan oleh Nabi Nabi teu ngadamal ampli Nabi ge teu ngieun ampli naon Nabi ngieun ampli atuh ai Nabi mah tugasna ya kan tabligh dakwah ngajak umat kana Islam dan ngieunaan ampli bedug dan naon Nabi ngadulag sok kabayang teu punten nya upami Rasulullah ngadulag pi omongeun eta teh Kang karena aya anak buah cek bahasa teh oh ya Nabi ngadulag cenah misalnya tong meuring Nabi lah imam ngadulag jika anu ngarau ku siku ulah ku batur nya gitu jadi bedug sanes budugnya bedug terus naon deui ampli sound system dipasang di masjid nya sanes bid'ah tuh eta mah kebutuhan dan ku dipengaruhi oleh ku situasi sosial misal gitu kabayang upami di Masjidil Haram teu nganggo sound system imam nya imam kudu ngagoak mos ketika sholat wajib anu kedah didohirkeun kan terus lamun ka Mekahna leumpang iraha nepina nya nepina ke tahu cacakan pakai pesawat oge lila aya kuotaan jadi dina hal ieu kita mesti bijaksana di dalam memandang setiap inti ajaran agama gitu budaya jeunan jelema jeung sisi Islam anu produkna Kangjeng Nabi hasil-hasil ti Kangjeng Nabi wahyu-wahyu ti Allah nu lungsur ku ka Kangjeng Nabi tah disebut aya tapi ka aya bid'ah teh dua geuningan bid'ah dolalah bid'ah hasanah bisa dolalah tah bid'ah nu sae sareng bid'ah anu sasar tak ieu dua bid'ah ieu teh naha di luar kajian ibadah nya tadi teh nya disebut bid'ah teh ketika subuh 2 rakaat der urang hiji atapi rawih mohon atanapi bid'ah teh di luar ibadah sepertos di luar ibadah mana tadi bedug kebiasaan buatan jelema panu diapil eta kan sebutna bid'ah hasanah cenah tah cenah dieu nalika pan salat teh alus subuh teh 2 rakaat padahal dina subuh teu aya disebutna ba'diyah subuh mohon nya terus yang disebut bid'ah hasanah urang mah rek ngalakukeun nah jadi nah bid'ah dua teh hasanah jeung dolalah teh dina kawengku prak-prakan ibadah atanapi di luar ibadah jauhnya pertanyaannya jauh ya kedana dijawabnya ku ustad ku ajengan pan saya gak jelengan jadi kieu Kang ya hadis teh sebetulnya bid'ah mah dolalah nya dolalah itu salah lah sasarnya poekeun gitu tapi kan di samping dolalah itu ada sesuatu maka ulama memformulasikan aya kan dina kaidah-kaidah pikihnya usul pikih utamina aya anu disebut negasi kan dina logika itu negasi teh lawanna lawan jelek pasti sae kan gitu nah inti nama kita mah kieu we bahwa abdinya ieu mah nya bahwa bid'ah itu segala sesuatu anu ditambah-tambah atau napi dikurangan dina masalah ibadah dan yang pokok itu yang pokok anu pokok siga misalkan ayeuna naon teh tadi teh salat subuh ditambihan tapi itu bid'ah itu malah salah kan dolalah kan itu atau napi misalkan
Nabi tenyontohan setelah sholat subuh itu aya ba'diyah subuh. Tapi qobliyah mah aya kan. Sebelum subuh itu ada. Dilakonan weh nya teu kudu kan, teu kudu dilakonan dajang naon dilakonan ge gitu kan, karena tidak dicontohkan oleh Nabi. Adapun ketika misalkan ayeuna kita Facebook, kudu Facebook, Nabi ge teu Facebookan. Ya ulah nyontohkeun kitu atuh da. Facebook ge can aya zaman Nabi mah gitu kan. Tapi kan Nabi suka komunikasi. Menggunakan pendekatan komunikasi yang baik ya, kemudian dakwah oge ngagunakeun etika komunikasi dan lain sebagainya. Nah itu inti-intina tanapi nilai-nilainya anu kedah dicanaku kita gitu. Teh ku abdi ieu rada kadangnya upami misalkan kan buatan jelema. Medsos buatan jalmi, Facebook sagarupi. Teras we dibid'ahkeun. Sarua jeung ngahina kanu memasihan kemampuan skillna. Saha atuh memasihan skillna? Allah bener. Sementawis ku urang teh dibid'ahkeun. Pada nu disebut bid'ah tadi salira rangkaian. Tina rangkaian ibadah. Nya, lamun ibadah ditambah-tambah jeung dikurangi eta disebutna bid'ah, tapi di luar rangkaian ibadah mah bedug aya di masjid, atawa aya di masjid, eta mah lain bid'ah. Tak ketik walaupun misalkan ieu bid'ah misalkan. Nya. Oh, teu mana make ampli eta. Teu mana make bedug. Saha nu parinan pemikiran dugi kai kudu nyen bedug. Iya. Ye hiji jalmi misalkan simkuring ya. Ek nyen bedug. Eta ide ti saha datangna? Ilham kan? Ilhamna ti mana? Kemampuan nyeuna ti saha? Tah lamun ku urang dihina jeung diledek, sarua jeung ngahina ngaledek kanu kagungan. Leres tuh. Upami ninggalna sejauh itu kan. Kadinya kedah nama gitu. Nah, upami misalkan anu ngabidahkeun Facebook, misalna terus ngabidahkeun teh dina Facebook nulis status anjing bohong. Kan gitu kan. Ya, Facebook dibidahkeun, kemudian dia membuat konten di YouTube kan. Di-share deui ku anak buahna nya tah sami sareng bohong, mending kene cicing nya. Mending kene cicing ulah ngomong nanaon gitu kan. Jadi garis badagna mah disebut bid'ah teh dina rangkaian ibadah. Sanes gerak-gerik urang di luar ibadah. Kan aya hadisna bahwa kata Nabi maneh leuwih apal karena urusan dunia. Jadi Nabi henteu sagala apal. Maksudna teh nu apal maneh. Misalkan anu apal nyeun laptopnya maneh, sok aku maneh. Nabi mah yang nyeun laptopnya. Kabayang lamun Nabi Musa ngada mah laptop. Tah. Ngada mah laptop. Kemampuan itu saha datangna? Nya. Nu maha kawasa. Ngan meureun nu dipinterkeunana meureun orang di luar Islam. Wah bid'ah eta ti buatan Cina dan lain sebagainya. Ya tong gitu kan. Gitu masalah dunia mah masalah dunia. Terus aya bahasa tadi no. Urusan dunia maneh nu leuwih apal. Tuh geuningan. Nah, ketika urusan dunia maneh nu leuwih apal, maka yang menguasai dunia itu tidak ditentukan oleh keyakinannya tentu, tapi ku ilmu yang dimilikinya gitu. Kita ulah nyalakeun kanu non muslim misalkannya gimana buatan non muslim bakal kieu. Kita kudu ningali ke masa lalu bahwa Islam juga kantos mengalami masa kejayaan. Dan yang namanya kejayaan peradaban itu kan henteu stagnan ya. Stagnan teh henteu hanya dimiliki oleh satu kelompok. Bakal sifatna teh ayeuna ku kelompok ieu engke kelompok itu yang menguasai peradaban itu tentu anu menguasai ilmu. Anu menguasai ilmu pasti menguasai peradaban. Lamun masih kene bangsa kita resepna pasea ngagedekeun hal-hal anu laletik ya. Mempersulit masalah-masalah yang mudah ya otomatis kita akan sulit mengambil kembali peradaban itu. Ngobrol-ngobrol nyarios-nyarios karena peradabannya. Sing horeng apa terus mulai meletek di kala luar. Peradaban Arab. Budaya Arab. Aslina ayeuna mah ditinggalikeun dengan ku TikTok mah. Tak geuning pakaian Arab aslinya kieu. Bukan dengan cadar, bukan dengan hijab. Berarti hijab dan cadar bukan budaya Arab.
tetapi eta mah Islamnya. Jantan kieu meskipun itu pakaian, pakaian itu tetap budaya. Leres. Nah, kemudian kunaon aya perintah untuk memakai jilbab. Itu salah satunya untuk membedakan, untuk melindungi wanita kan, perempuan. Kita jangan dulu sampai ke sana. Kita bahas dulu bahwa segala sesuatu anu didamel ku jalmi eta budaya. Kemudian ketika budaya saya tidak ada budaya yang jahat. Misalkan kieu copet. Nyopet sanes budaya nya kade. Itu kejahatan ya, kada dibedakan. Kejahatan dengan budaya kan. Budaya mah gen. Budaya mah sesuatu anu sae. Karena dihasilkan oleh ide manusia. Ide manusia itu sadayana sae. Moal aya ide manusia anu jahat. Meski misalkan bangsat, dia punya ide ngabadog teh naon cing. Awana mah sae kan. Saya melaan keluarga, melaan anak pemajikan. Nah, sebetulnya bagus itu. Kan ketika jalana aya kesempatan kanggo nyandar sesuatu anu lain hakna, dilakukanlah. Jadi ide itu semua saya gitu. Leres melaan nu sae lah kasar. Tah nya kadang-kadang gitu ima di tengah-tengah kehidupan urang gitu nya pan model simkuring geus jadi kebiasaan, budaya, adat. Lamun diikat baheula mah diikat jeung dipangsi teh konotasina teh negatif. Jawara, tukang tur dan lain sebagainya. Ayeuna mah sanes. Malahan keur paradigma ieu teh dipangkas. Menuju tren lah ya. Nah, akhirnya jadi tren, jadi passion. Nah, terus di urang teh meuleum buhur, meuleum menyan. Cek abdi mah teh angan saukur pengharum. Model simkuring kunaon ditanya ya ku anggota keluarga. Ya kunaon make meuleum menyan wae. Lamun aya pengharum ruangan malah cebrot we lah. Iya. Kan kulantaran ibanu aya ke menyan urang meuleum menyan keur naon? Supaya seungit. Awan sok dipake manggil. Ari pesok keur naon? Ya neuk tekan bawang. Keur bawang. Tapi ieu pesok bisa jadi maehan batur. Salah tah. Iya. Tah ieu menyan. Keur pengharum ruangan. Nganali ka dibalikeun urang ieu menyan bakal ngondang. Bisa jadi. Yeah. Pan ieu kumaha niatnya? Ya, jadi sebetulnya kieu karena segala sesuatu itu anu jadi masalah teh ketika beda penafsiran jalmi beda-beda argumen masing-masing. Punten misalkan dodol. Ieu dodolnya. Cek ieu mah amis. Tuh sedang cek ieu pahit cek itu. Tah itu nu yang memunculkan masalah teh ketika menilai rasa beda-beda kan, beda-beda siga kieu we menyan. Cek abdi mah menyan teh jang supaya seungit teh kan ka dieu keuna aya nu nganggo misalkan ieu mah sebagai media. Media kita komunikasi dengan alam lain, dimensi lain. Nah, itu yang menjadi masalah teh ketika anu hiji mah menganggap bahwa ieu pengharum ya. Anu ieu mah menganggap bahwa itu sebagai media. Ketika dua nana dihijikeun moal nyambung dua kumaha pasea we pasti. Oh saya mah da cuman ieu nu ieu beda deui. Nu ieu mah misalkan sebagai penghakim, ngahakiman teu meunang dua nana ge. Misalkan teu meunang dua nana ge. Tah jadi munculna pacengkadan dina masalah nyunut menyan wae nya kusabab memang beda-beda penafsiran karena menyan. Kalau sama mah misalkan ya cek akang supaya sengit, cek abdi ge kusabab sengit mah aya pasea tuh. Sama tuh saide. Tah dina hal ieu berarti kan kudu aya sesuatu teh didugikeun sesuai dengan kapasitas jalmina. Sesuai kapasitas jalmina ulah beda-beda misalkan. Lamun misalkan objektif ieu naon misalkan coklat warna teh sadayana coklat, moal anu pasea. Aya we nyeletuk hiji, wah naon eta mah koneng misalkan. Tapi aya mah coklat anu bodas nya. Anehnya. Coklat anu bodas. Udud aya. Ieu mah katuangan, makanan aya nya. Coklat putih mana bahasana. Tah jadi istilahna mah munculnya papaseaan dina hiji hal oge nya kusabab beda jalmi. Tah ayeuna naon? Kunaon si jelema teh resepna beda-bedanya. Emang tabiat jalmi kan. Karena naon beda-beda. Kembali deui ka masa lalu bahwa manusia itu dulu segala di imam kan. Segala di nanaon. Jadi dibentuk oleh hal-hal yang beda-beda.
kan teu ngadaang sanggup hungkul Da perbedaan teh sing jadi rahmatan ieu. rahmatan lil alamin nya. Henteu ngamam sanggup hungkul kita teh. Kudu aya lalawuhna, kudu aya daging, kudu aya anu, kudu aya ieu. Kusabab kita mengonsumsi nenek moyang kita ya, mengonsumsi hal anu beda-beda, maka kadieuna ge nya Tak urang teh perbedaan teh ulah dipermasalahkeun. ulah. Gusti Allah ge nyiptakeun jalmi beda-beda. Mohon, Nya, mohon. jeung perpasang-pasangan pan beda. Justru Awe jeung kudu- laki beda, beurang jeung peuting beda. Mohon justru kudu jadi hasanah, Jadi kebaikan. kebaikan hasanah. Luar biasa. Ieu mah perbedaannya kakak dipermasalahkeun. Dipermasalahkeun. Dijieun-jieun perbedaan teh. Kan di alam ieu aya hukum-hukum anu pasti kan, moal bisa ditolak salah sawiasna tadi beda. Itu hukum yang sudah pasti Laras, bahwa laras, beda laras. itu. Baik beda agama, beda keyakinan, patekada, naon sebagainya, ya itu mah hal anu pasti itu Laras, biasa laras, ditolak. laras. Alam oge kan beda, aya nu hideung, aya nu Nah, coklat, gitu. aya nu Ya, hejo. tadi jadi perbedaan mah teu kedah ditolak. Teu kedah. Tarima we Mun kan ketik- urang kedah bijaksana Mun. keur narimana nya. Ketika kita tidak menghakimi, menghakimi bisa kieu. Akang teh nganggo ikat, abdi nganggo topi, nganggo peci nya atau topi lah. Bada geus salira nganggo iket. Ikat, akang di peci Di peci. songkok. Dibalik sasna mah. Naon sababna? Sabab iket geus aya di diri abdi. Oh, ya. Terus teh. Nya Tah biasa akang gitu. mah model peci digambarkeunna ke panti salat. Mohon. Tah salat ieu teh geus aya di diri akang. Tuh nya lamun dipotokeun nya duaan. Mohon. Jadi- Apa atas tadi? Atosnya ya istilahnya mah perbeda ngahaja kunaon Kang Warsa ngau iket abdi kunaon iket ya bakal seneng Gusti we abdi berhenti subuh teu dibukanya peci duh lagi Lamun hal anu beda ieu dihakimi namanya. nah Nah, mana teh make peci, teu make iket, ongko cicing di Sunda tapi make peci. Nah, eta nu bahaya bahaya. Atos we nafsi-nafsinya. hmm. Masing-masing dengan tidak menghakimi pun kita sudah sama dengan menghormati. Hmm. Oh, di peci geus we gitu. Teu kudu dinilai deh. leres Bade naon dinilai tapi da di tapi aya alasanana Kang kunaon make di peci oh nya tadi abdi pun di subuh teh hoream ka mana tah pan tiasa gitu. biasa Kang diiket geus jadi kebiasaan beneran Ngan ulah Keluar menghakimi kemudian kita teh mencoba memaksa naon anu dianggo ku abdi kedah dianggo ku akang teu tiasa gitu mah. lamun nyonto atanapi ek nurutan mah teh teuing Mangga bade Kang Warsa jol we nggak diiket loh abdi ge diiket itu sah-sah biasa, saja sah, lantaran ieu mah dengan seadanya ya ayeuna pertemuan ya duaan gitu kondisi abdi nganggo peci keneh duh legeknya salira terus diiket dan memang yang diarahkan di dia mah hanya audio ya, bukan visual bukan upami visual mah ya digambarkeun urang kudu diikat. diikat supaya pantas katinggalina lamun dina visual oh geuningan raksukana sadayana nyunda da obrolan Sunda da Sunda mah teu kudu ditinggalikeun ku jati diri nah Mohon. nya teu kudu ditingalikeun tapi geus jati diri gitu maksudnya mah ku Itulah. ngobrol ge urang geus Sunda pan Ulah ditinggalikeun unggul fisik. tah tapi ku kalakuan tah we deui tadi kana budaya fisik nah budaya fisik da jigana teh peradaban budaya jeung fisik nu alus cek simkuring ieu mah di luar Arabnya Jadi kieu sadayana pihak ayeuna kan saling mengklaim, ngaklaim lah sadayana. Budaya kami lah yang paling bagus. Sunda geus aya peradaban di awal Oh, da urang budaya Sunda mah. kudu kadinya teh ye kudu ngagul-ngagul Nya. da nguyahan mah ku sorangan beuneunan Nah, sebetulnya upami ningali kana awalnya, awal kehidupan manusia ulah saling klaim sebetulnya mah da. Komo lamun urang ngaku bahwa kita teh asalna ti hiji pasangan, kan satu pasangan. Iya. Ya tidak usah saling klaim lah. Kita tonjolkan saja budaya kita tanpa mengklaim bahwa budaya kami lah yang paling bagus. Iya, iya. Ketika kita mengatakan budaya kita bagus tenang naon. Tapi ketika mengatakan paling bagus leuwih pinuju tibatan anu sanes itu nu lepat. Komo nyalahkeun ka nu lain. Laras abdi mah kieu maksudna kunaon peradaban timur urangnya pangheulana Mohon. sabab geuningan ditalungtik produk-produk Rasul Allah utusan Allah teh di Arab Mohon. di Timur Tengah Timur Tengah. bahasa lagi zaman jahiliyah
Berarti punten ya. Nya di itu mah jahiliyah kan Nya, berarti gembongna jahiliyah teh aya di ditu. Dan sabab di luar eta mah geus aya peradaban misalkan. Sehingga sadayana nabi itu dilungsurkeunana di Timur Tengah. Bangsa Arab. Dan aya nabi orang Sunda. Abdi kieu nya Kang sepakat ketika kita mengatakan bahwa peradaban yang pinunjul gitu ya itu ti Sunda misalkan. Cuman masalahna kahiji kedah ditalungtik nya henteu anu kadua tingali ayeuna kehidupan ayeuna ulah duga kieu kita teh ngan asup kana dunia romantisme bangga dengan kejayaan masa lalu sedangkan saat ini faktanya kita teh istilah nama masih tebih dengan peradaban yang dicetak atau yang dibentuk oleh nenek moyang kita. Misal, tong tebih-tebih lah. Ulah jauh-jauh teuing ke puluhan atau ratusan abad yang lalu. Tahun 60-70 we, nenek moyang kita teh aki nini masih kena ningalikeun si sikep tawadu, handap asor, someya, malaya siri asa asuh. Ayeuna katoya saalit, nyegag. Apakah itu peradaban Sunda seperti itu? Di jalan katabrak seeutik nyengor. Jadi inti nama lamun hoyong mendalami peradaban masa lalu nya kita kudu nyontoh sakumaha anu tos dilakukan ku nenek moyang kita we gitu. Ulah misalkan aing ngomongnya aing Sunda yo tapi pepeleukeuh mah ya Sunda pepeleukeuh. Malah Sunda mah someah teh kan leuwih loba ngelehan. Oh mangga ku akang ngelawe. Tah eta Sunda teh. Sunda. Mangga nyangakeun. Abdi ku akang ieu ku abdi. Iya. Mangga nyangakeun ini. Nah, sebetulnya hal-hal anu faktual ayeuna we dibandingkan dengan misalkan kalau kita bangga dengan peradaban masa lalu bahwa nenek moyang kita tuh seperti ini tiasa ngadamel misalkan bangunan-bangunan anu hebat anu megah. Budaya-budaya megah tampilkan lagi ulangan diwacanakeun hungkul. Mohon. Soalna kan aya jalmi anu ayeuna mah tadi teh ningali ku aktual anu ayeuna gitu. Terus. Mang agul ku payung butut bahasana gitu kan. Ulah agul ku payung butut tapi kudu ditampilkeun lah, ditampilkeun. Dina bahasa we lah. Sapopoe kan ayeuna malah dulu mah sebelum rame istilah naon teh Rebo Nyunda mah kemis Nyunda. Iya. Eta ngomong ke bahasa Sunda teh isian dari sebelumnya teh kuno cenah bahasa naon Sunda mah bahasa kampung cenah. Padahal bahasa Sunda bahasa indung. Iya bahasa indung. Lamun eta bahasa teu dipirosea teu dilestarikeun pan bahasa indung sama jeung sami jeung indung teu dihargaan. Si kumaha doraka meureun bahasana matakan bahasa keur ngajaga sama keur jadi nganyengkeran kudu ngahargaan karena bahasa tapi ka orang Sunda mah disebutna punten sim kuning bade nganggo bahasa indung. Contoh sanes. Keur nyengkeran eta nya. Contoh sanes. Nenek moyang kita karuhun lah istilahna itu terasa ngadamel punten komunitas-komunitas. Tapi hidupnya satu paguyuban, hiji paguyuban. Sariungan. Teu ngadamel ayeuna kan beda. Blok-blokan ini. Blok-blokan itu blok-blokan itu nya biasa ditolak sih nya karena memang jalmi beki nambihan, beki banyak, populasi manusia semakin banyak. Terjadilah seperti akan itu. Muncul harus seperti itu. Tapi kan lamun kita ngaku komunitas Sunda berarti satu. Komunitas Sunda gitu. Tapi kan tetiasa ditolak ayeuna. Dina komunitas Sunda ge banyak ya gitu, Pak. Beda-beda. Pajiin. Da eta mah tos jadi kode non sebetulnya alam sihnya eta banyak. Alhamdulillah. Itu nama nanti suatu waktu akan muncul kembali bahwa satu sapamadegan lah satu ide bahwa Sunda itu satu gitu kan. Ulah beda-beda nya tos lah ieu mah rasa naon disebut teh bangga urang sebagai orang Sunda reueus jadi orang Sunda nu antukna mungkin nu urang Padang oge peradaban mimiti teh Padang pasti. Cuk orang Batak Melayu cuk orang Sunda nya orang Sunda mung punten intina nya istilahna kieu Allah teh ngutus nabi sadayana produk Timur Tengah karena memang cenah bahwa di Arab itu gembongna jahiliyah. Berarti peradaban tong ngobrolkeun luar negeri iman Nusantara
berarti sudah bagus Nusantara ditimbang di luar Nusantara. Ya. Leres teh eta teh sehingga nabi-nabi dicetak ku Allah turunan Arab. Ya, inti nama kieu. Jadi upami ningali masa lalu nya tetap kita membutuhkan penelitian. Penelitian teh artina teh sesuatu anu memang ilmiah kan. Ulah ecek kungkul maksud ecek teh dugaan-dugaan gitu kan. Walaupun sebetulnya dugaan itu adalah salah satu bentuk ilmiah kita kan, tetapi kudu ngawujud karena penelitian. Ayeuna we misalkan duit ka ayeuna aya teu anu nalungtik peradaban Sunda kuno. Ada kan, tapi henteu nepi ka dipublikasikeun gitu. Kahoyong abdi mah kan aya nu nalungtik anu ahli anu hebatnya nalungtik nepi ka muncul intina gitu, intina. Kemudian ketika misalnya kita mengatakan kunaon nabi-nabi diutusna di Timur Tengah kan, kebanyakan di Yerusalem kan, karena kahiji bahasana emang bahasa Arab kan nabi itu. Nabi itu bahasa Sunda nama anu ngajak kana kasayan lah, pewarta anu ngajak anu ngimpokeun kasayan, ngajak kana kasayan. Sebetulnya di wewengkon mamana oge aya nabi nya, ada nabi, cuman kan bahasa itu nu digunakeun. Nabi itu bahasa Arab, bahasa Sunda nama anu ngajak kana kasayan, utusan, upami utusan mah rasul. Dadi baheula ge aya di mamana ge atuhnya. Kemudian masalah tabiat jalmi adi itu mah kan leuwih makana cenah nabi diutus di tuwe ku sabab jahiliyahnya. Jahiliyah gembongna jahiliyah. Padahal jahil lagi aya di urang ge. Tiasa kitu nya, baheula ge aya da jalmi namina ge. Tapi alasan-alasan eta sampai saat ini sok digunakan wae. Dijadikan alasan bahwa nabi itu diutus di tanah di Mekah misalkan, ku sabab Mekah saat itu betul-betul jahiliyah. Sebetulnya tidak seperti itu juga. Tidak seperti itu juga. Itu sudah ketentuan saja Allah nabi di situ gitu. Nah, jadi anu langkung aneh mahnya ketika kita tadi teh mengatakan bahwa bangsa Sunda teh bangsa yang pinunjul. Tetapi nah aku anak icuna tadi dibuktikan. Tadi pinunjulkeun gitu. Kudu nama kan dibuktikan ulasa ulangan diucapkan unggul gitu kan, cuma hanya diucapkan tapi buktikan atuh dina kehidupan. Mun maneh misalkan boga anggapan bahwa peradaban paling awal di Sunda sok buktikan. Sampai saat ini kita bangun peradaban Sunda yang hebat gitu, yang bisa mendunia. Dan saya yakin hiji waktu dan namina ge budayanya bakal kieu kan non teh aya zigzag lah nya. Zigzag aya gunung, aya lembah kan. Mungkin saat ini kita sudah mendekati lembah, nanti akan memuncak lagi. Tiasa gitu. Dan itu kehidupan. Kan mungkin teu kaalamanku kita atau ku anak cucu kita. Da kehidupan mah heuheuy jeung deudeuh gitu kan. Jadi berpasang-pasangan ayeuna we keur di luhur, kieu mah di handap, ayeuna keur di handapnya isukan di luhur. Teteh heuheuy deudeuh. Heuheuy teh ketika bunga, deudeuh ketika urang teh keur sedih gitu kan. Cing deudeuh we gitu. Eta we nu kedah di emut mah. Tos 38 menit ngebahas kasundaan mah. Teu karaos nya. Tah acan kana intina ya. Acan itu Sunda jeung Islam. Acan karakterna budaya tina berkana bid'ah degadinya. Jadi ngalempeng eta mah ngalempeng maneh gitu. Islam itu agama. Terus Agama itu kudu dipapaes kan. Kedari ageman dia namanya. Kedari papaes, dipapaesna teh dengan keindahan-keindahan. Adan misalkan teu nganggo budaya adan. Kumaha adan? Mah tegeg teu pake seni. Ya, nganggo seni, nganggo budaya kan. Kemudian masjid juga. Masjid kan dipapaes ku kaligrafi bentuk-bentukna, arsitekna. Minimal supaya anu sanesna kabita lah. Yang itu yang asup ka dia. Jadi endah ongko, sabab Allah mah resep kana kaendahan. Jadi ulah duwika budaya dengan agama teh diadukeun. Lainnya kan anu katinggal teh kitu. Kita mah lebih agama nu ieu budaya diadukeun kan. Padahal sanes kudu saling melengkapi. Da agama tanpa budaya teh disebut teh kasarnya. Ayeuna budaya tanpa agama kasasar teh ya. Contoh hiji budaya buatan jelema. Cingkrang. Sangat cingkrang pada anyar. Hitna. Mohon. Abdi mah tos lami mah. Tah, urang Sunda mah lain cingkrang bahasana pangsi. Pangsi. Matakan anu mak punten ya. Anu make cingkrang
ulah mengkredit Nah sebetulnya mengkredit masalah celana cingkrang itunya artinya kieu dina salat anu dicontohkeun ku Nabi teh kedah katingali memuncangan gitu, mata kaki itu dalam salat ulah nepi ka gamis atau napi sinjang atau celana teh nutupan memuncangan supaya praktis maka digunakanlah celana anu teu dugi ka nutup memuncangan komo di sepatu gitu. Salat sepatu di kos kaki dibuka nya. Jadi eta hal-hal anu sebetulnya upami di logikakeun simpel sebetulnya teu kudu jadi pasea. Betul. Kudu jadi pasea. Ayeuna misalkan abdi nganggo lancingan jin. Eta lancingan jin hebat eta nya. Lancingan goib eta. Goib eta. Calana jin. Misalkan nutupan memuncangan bade nantepan supaya katingali memuncangan teu kudu dipotong, disingsatkeun we. Tah gitu. Simpel sebetulnya. Ya karena memang Islam itu ya Allah panginten moal nyieun hiji perkara anu nyusahkeun. Leres teu? Munculna agama teh supaya gampil. Tah da sim uring keur masih kene awam. Salat we da celana panjang. Tapi geus aya kailmuan geuningan. Nu panjang ieu teh ditilepkeun. Cek kolot teh jang. Lamun salat make celana panjang singsatkeun. Keur make panjang kudu singsatkeun tuh Pak. Artina eta maneh salat si memuncangan mata kaki kudu katingali kudu katempo. Jadi lain ngan lain keur ngautupan orat tungkul keur ngautupan orat ngan nalika ibadah prak-prakanana rukun syaratna kudu dipake. Wah itu kan muncul agama teh aya di sarung nilepkeun kumaha kan dia gitu kan nah eta teh dipake sok aya keneh sarung tepi ka ngagapuy tepi ka nutupan malah ka tincak masih mending sarung mah gamis sok kumaha ayeuna tah jadi intina bahwa segala sesuatu teh tiasa disiasati atau napi tiasa dilogiskeun simpel sebetulnya. Leres. Upami agama di barengan ku ngagunakeun akal sehat. Leres. Upami saukur misalkan enak, mana mah make celana jin bid'ah tah dan nabi gen teu. Ati ngamalikeun nabi teu ngagunakeun naon duit misalkan. Tapi mana beuki duit. Tah eta masih kena jual beli. Da baheula mah jual beli lain ku duit nya. Tukeran teh naon sebetna tukar teh. Udut Samsu diurudan ku Wismilak. Yes nuhun ditampi ku abdi. Nu penting mah keretek. Tah jadi ulah dugi ka agama teh kaku kaku teh jadi geus kitu teh kitu we gitu kan. Hal-hal anu pokok anu teu tiasa diganggu kan. Anu pokok contoh akidah kita misalnya. Keyakinan kita kepada Tuhan itu teu tiasa diganggu gugat. Ganti atuh nama ulah yakin ke Allah misalkan yakinna kana koja teu tiasa diganggu gugat eta mah. Iya eta mah. Sadayana ge sami. Misalkan wahdaniyatnya Tuhan. Tunggal satu misalkan esa teu tiasa diganggu gugat eta mah. Tidak ada istilah naon teh kompromi nu eta mah. Leres. Yang hal-hal yang wajib teh aya kompromi abdi mah misalkan salat teh bade opat we misalkan kecuali untuk yang nuju latihan. Eta tiasa diilah dibadamikeun. Iya kan aya we ieu punten ieu sampai di pungkas ieu terus dia panjangnya lah. Dina lagu we nya. Ada urang mah ada mah ciptaan jelema. Lagu dan nu penting mah hate tepi ka artinya pelangi gitu kan. Iya. Kudu kan ciptaan Tuhan diganti. Da mung teh nyebut Tuhan. Ciptaan Allah. Jika nu Islami anu nyebut ciptaan Tuhan teh teu jiga Islami cenah. Padahal teh sakadar lalaguan hungkulnya disebutna teh eta gitu. Tah eta ge sok jadi masalah. Iya. Urang mah tong nyebut geus da Tuhan urang mah Allah, ciptaan Allah. Meureun nyarekan nu boga laguna. Upami misalkan hoyong ngagentos, tong ngagentos ciptakeun we nu sanes. Kan kitu logikana ya. Arek pake henteu entong. Ya gitu. Nu kahiji eta nu kadua ulah agul kita teh bahwa Allah teh Tuhan kita. Allah mah Tuhan manusia, ilahinas kan Tuhannya manusia. Lamun kita menganggap Tuhan abdi mah Allah itu mah beda Tuhanna. Berarti aya dua Tuhan. Ya. Lamun kitu berarti nek
geus aya mengiyahkan. Aya mengiyahkan. Atos we keun we misalkan manehna boga agama lain, boga keyakinan bahwa untuk naon teh dalam hal ritual, kemudian dalam hal keyakinan bahwa Tuhan maneh versi manehna ya, bahwa Tuhan teh ini misalkan. Tetapi kita sebagai umat Islam yakini bahwa Allah itu Tuhan umat manusia. Iya, Ulah misalkan Tuhan Allah mah Tuhan abdi. Itu mah beda Tuhanna tuh. Kumaha mun aya berarti mengakui. Sakitu mah lain orang tapi itu mah berarti mengakui aya Tuhan nu lain teh keur manehna. Aya keur urang mah hiji we da manehna oge kadinya. Ngan cara jeung prak-prakana aya sabaraha hiji. Nah, intina nanti kita kembalikan semuanya. Waduh, ya ulang di ieu mungkin jero kan menghakimi. Masa tahu mungkin jero ya? Iya. Lamun mungkin jero mungkin hese keluar mar tuntas-tuntas ya. Hayo enggak pan di jero teh. Para wargi sadaya, aduh, mudah-mudahan obrolan warung, obrolan warasa ieu sing janten tungtunan gitu nya. Ulah jadi sing jadi ajakan, ulah jadi ejekan. Nya panginten dina lepatna ieu mah tina kakirangan atanapi kahilapan urang duaan atuh dina saena mungguh ilmu ti Allah. Rupina sakitu ngapihatur, insyaallah urang tiasa tepang di dina waktos anu sanes. Cag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.